Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu patepang di Jomantara sarang si Mamang di channel Bang ADBM. Sapertos biasa si Mamang bade nyanggakeun dongeng heureuy dongeng enteng dongeng si Kabayan cariosna dina danget ayeuna bade nyanggakeun si Kabayan ulin ka kota kadayeuh kitu nya. Mangga dihaturan ku si Mamang subscribe, like, and share na supados channel Mang ADBM ieu tiasa berkembang, tiasa ngahibur ka pamiarsa sadayana. Mangga nyanggakeun. Kacarioskeun dina hiji waktu si Kabayan teh hoyong amengan cenah kadayeuh cenah ka kota meureun ka Jakarta lah gitunya. Biasa we cenah hayang ulin cenah si Kabayan teh. Teras we cenah ti lemburna teh naek elep cenah dugi ka pokona mah jurusan ka Jakarta gitu. Hayang nyaho cenah ieu urang cenah ulin ka kota cenah ieu kurilingan di Jakarta. Pokoknya mah teu kacarioskeun dina perjalanan naik elepna cenah si Kabayan teh gitu nya. Kacarioskeun tos dugi ka Jakarta cenah. Teras we maena teh kolecat naik ieu cenah bus. Nah, zaman baheula mah meureun can aya pos ayeuna busway gitu nya. Ayana PPD meureun baheula mah kitu bis kota gitu nya. Bari diuk teh cenah maena culak cileuk cenah sapanjang jalan ningali ieu cenah kaayaan di kota cenah kitu nya. Nah, barang tos dugi ka jalan Gatot Subroto cenah. Si korneta si kondekturna teh ngagorowok cenah. Gatot Subroto cenah. Stop cenah tah kita cek penumpang teh. Sur eta nu di Gatot Subroto teh. Uleuh cenah ieu Gatot Subroto meureun sigana mah pahlawan ti Jawa cenah ieu cenah. Cek si Kabayan teh pamikirna kitu nya. Terus si bus teh ngeloyong deui cenah. Barang dugi ka jalan Sisi Mangaraja cenah. Korowok deui cenah si ieu teh naon. Si kernet teh ngagorowok cenah. Sisi Mangaraja, stop cenah tah kitu nya. Heureun tah bus teh turun. Uluh cenah ieu tah pahlawan naon? Pahlawan Sumatera mun ti Medan meureun tah ti Batak mun tah Sisi Mangaraja cenah nya. Geleyeung deui cenah. Si bos teh mangkat cenah gitu. Terus we cenah. Si Kabayan teh bari culak ciluk. Barang dugi ka jalan MH Tamrin cenah. Korowok deui tah si kornet teh. MH Tamrin cenah. Wah. Stop. Aya nu lungsur tah di MH Tamrin teh. Uluh cenah MH Tamrin teh meureun sigana mah pahlawan ti Sumatera meureun nya cik si Kabayan kayak gitu. Terus we cenah si Kabayan anjeun celong cenah. Ngan maena kadienakeun rada mikir cenah. Ngan ari urang cenah yen tadi disebut-sebut cenah euy. Pahlawan ti urang cenah saha cenah ieu? Kewe dari kenek mah da meureun ngetakeun jalan nya liwat ka jalan Imam Bonjol gorowok. Imam Bonjol stop. Tuh kan cenah. Kasebut deui bae ari urang cenah ieu. Pahlawan urang cenah mana teh kasebut cek si Kabayan teh kitu nya. Meureun dan kasebut keneh bae mun si Kabayan teh nya. Ieu na jalanna meureunan. Terus we mah teh ngagorowok cenah. Bah Atma cenah da nyahona maena cenah di lembur teh disebut pahlawan teh Bah Atma. Ari kenek teh meureun teu nyaho teh apal cenah Bah Atma saha cenah meureun kitu teh. Kekewe si mobil teh ngagoloyong cenah. Atuh si Kabayan teh meureun ngambek cenah. Nyamperkeun cenah ka hareup teh. Ari maneh cenah nyebutan pahlawan nu sejen disebut ari urang cenah teh disebut cenah Bah Atma mana Bah Atma cenah Bah Atma cenah. Terus kenek teh meureun mun cereng cenah ka si Kabayan teh.
Batma apa? Gak ada itu Batma. Cek ada kereta gitu ya. Guys turun jadi dia orang jadi lah. Aing macam batur mah disebutan giliran orang teh jadi cek si kabayan. Tungtu apa si kabayan teh diturunkan jadi di jalan teh gitu ya. Cerut ya turun tuh. Tambah bingung si kabayan teh tungtung nama ta. Kabingungan di Jakarta wae. Dengan jalan Batma sudah. Tak gitu udah si kabayan ulin ke kota ulin ke daya ke Jakarta nya mangga atur nuhun kasadayana dihaturan subscribe like and share na supados channel si Mamang tiasa berkembang tiasa ngahibur kasadayana atur nuhun cag di kantun.